Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati. Kitabus sholati ariyata kitab ngajelaskeun salat. Faradallahu ala hadhil ummati fi kulli yawmin wa lailatin khamsa salawatin. Farada mardukeun saha Allahu Gusti Allah ala hadhil ummati ka umat fi kulli yawmin dina saban-saban poe walailatin ajeng peuting. Jadi dina saban-saban sapoe sapeuting. Khamsa shalawatin kana 5 pirang-pirang salat faqat tungkul. Wa ya sareng ari itu khamsa shalawat. Az-zuhru eta salat zuhur. Al-asru sareng salat asar. Al-maghribu sareng salat maghrib. Wal-isya'u sareng salat isya. Wa-subuhu sareng salat subuh. Wala tajibu sareng teu wajib itu salat illa 'alal muslimi angin ka jalma anu muslim al-balighi anu baligh al-aqili anu berakal al-zahiri anu suci minal haidi tina haid wan nifasi sareng tina nifas bada dukhuli waktiha dina sabada asup waktuna itu salat. Dina sabada abus waktuna itu salat. Salat baca bara. Kita menjelaskan kana salat. Tinggal lainna ngajelaskeun kana salat. Kamari ngajelaskeun kana susucinya. Jadi sama salat itu susuci heula, ngajelaskeun kana wudu, ngajelaskeun kana guslu adus, ngajelaskeun kana bebersih, bersih tina haid, berarti tina nifas. Sudahlah kamari tinggal lainna rek ngajelaskeun kana salat. Faradallahu ala hadhil ummati fi kulli yawmin wa lailatin. Allah Ta'ala mardukeun ka ieu umat dina sapoe sapeuting 5 kali salat. Artina fardu ingat kana fardu itu anu mesti dilaksanakeun. Kana ya fardu aya naon? Aya sunnah, namun fardu mah mesti dilaksanakeun. Lamun katinggalun maka hukumna doraka. Namun katinggalun maka wajib diqodhoan. Namun katinggalun kau diusahakeun dina salat fardu ieu kudu kalaksanakeun teu meunang katinggalun. Naon bae farduna dina sapoe sapeuting Allah mardukeun kana 5 waktu salat. Jadi 5 waktu salat ieu mesti dilaksanakeun ngan ieu khusus ka umat Kangjeng Nabi. Ya. Jadi salian ti umat Kangjeng Nabi aya 5 waktu salat eueuh. Paling sawaktu atawa 2 waktu. Tamatang dina sarana tinggal gara tu aya umpama aya. Wa hiya ma'lumatun wa lam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajeng teu kumpul ieu salat 5 waktu teh kecuali ayana dina
nabi urang sadayana nyaeta umat Kangjeng Nabi. Salian ti umat Kangjeng Nabi itu paling aya 1 waktu atau 2 waktu. Fal hasil anna subhali Adam, kesimpulanana lamun salat subuh itu teh pikeun Nabi Adam. Jeung umat pikeun Nabi Adamnya. Ini Nabi Adam mah salat naon? Salat subuh farduna teh berarti. Tara salat lohor asar eueuh da farduna salat naon? Subuh. Namun Nabi Adam jeung umatna berarti. Wa zuhru li adadul Daud. Lamun salat zuhur mah eta mah pikeun Nabi Daud. Nah, lamun Nabi Daud difardukeunana salat naon? Salat zuhur. Salat zuhur gitu. Salat asar henteu, magrib henteu, isya subuh henteu eta we naon? Zuhur lamun Nabi saha? Daud. Wa qila li Ibrahim jeung dicaritakeun pikeun Nabi Ibrahim. Dicaritakeun deui bahwa Nabi Ibrahim salatna fardu salatna nyaeta salat lohor. Nabi saha? Ibrahim. Wala asrul li Sulaiman, Nabi Sulaiman difardukeunana salat asar. Wa qila li Yunus dicaritakeun pikeun Nabi Yunus. Akur berarti Nabi Yunus difardukeun ku Allah salat naon? Salat asar, ya. Wa qila li Uzair jeung dicaritakeun pikeun Nabi saha? Nabi Uzair. Nabi teh loba ngan peda anu wajib dikanyaokeun 25 nabi. Anu kabehanana nabi teh aya 240 ribu nabi. Namun nabi kabehanana 240 ribu nabi. Aya Nabi Uzair, Nabi Uzair mah difardukeun teh salat naon? Dasarnya aku jeung Nabi Yunus jeung Nabi Sulaiman. Wal maghrib li Isa, lamun salat maghrib pikeun Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu difardukeun ku Allah kana salat maghrib. Wa qila di Daud jeung diceritakeun pikeun Nabi Daud. Nah, Nabi Daud salat maghrib. Wa qila li Yaqub jeung diceritakeun deui pikeun Nabi saha? Yaqub, Nabi Yaqub salatna salat maghrib. Wa li Sya'uli Musa sareng salat Isya pikeun Nabi Musa. Dan Nabi Musa mah salatna salat Isya. Wa qila li Yunus diceritakeun mah pikeun Nabi Yunus. Nabi Yunus diceritakeun difardukeun ku Allah salat Isya. Wa qila li nabiyina jeung dicaritakeun pikeun nabi urang sadayana. Berarti sameme aya kafarduan ieu. Kanjeng Nabi salatna salat naon? Salat Isya berarti. Nah, ketika ayeuna Nabi Isra jeung Mi'raj, ketika Isra jeung Mi'raj, ketika ayeuna Kanjeng Nabi berjalan di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa tuluy Mi'raj ditaikeun Kanjeng Nabi ka langit ka hiji nepikeun ka langit ka 7 nepikeun ka Sidratul Muntaha nepikeun ka dipanggil ku Gusti Allah. Allah mardukeun 5 salat waktu. Nah, jadi 5 waktu anu tadi teh ya anu masing-masing dilaksanakeun ku tiap-tiap nabi itu kabeh dikumpulkeun 5 waktu eta aya di Kangjeng Nabi kabehanana. Ngan peda hitungan rakaatna berarti beda-beda ya. Hitungan rakaatna. Nah, anu dipardukeun hitungan rakaatna ayeuna nyaeta lamun lohor 4, lamun asar 4, lamun maghrib 3, lamun isya 4, lamun subuh 2 kitu eta hitunganana. Asana mah lain sakitu ngan dikumaha diringkas. Jadi eta 5 waktu hukumna fardu pikeun urang kabehanana. Fardu teh nyaeta hukumna mesti dilaksanakeun ya. Teu meunang ditinggalkeun kecuali lamun aya mane. Mane teh nyaeta larangan sapertikeun awewe kawas kamari sapertikeun haid atawa nifas itu ngaranna mane.
anu nyegah kana ngalaksanakeun salat kecuali lamun aya eta mane maka teu meunang ngalaksanakeun. Lamun lelaki mah berarti nya terus lelaki mah naon wa mane. Wala tajibu illa 'alal muslim, teu wajib salat kecuali ka jamaah anu muslim. Anu muslim itu wajib salaya ti muslim teu naon, teu wajib. Berarti jamaah kafirnya, jamaah kafir teu wajib ngalaksanakeun salat jamaah kafir. Komo anu naon? Murtad. Nah, anu murtad teu jadi salatna sabab murtad. Ngan beda jamaah murtad itu wajib dikumaha? Wajib dikodohan. Namun murtad teh anu balik deui kana naon? Kana Islam. Asana agama Islam kaluar tina keislaman, tuluy abus deui kana agama Islam. Tah nu kitu ngaranna murtad. Jadi selama keluar tina keislaman sabara bulan, sabara poe, sabara tahun hitung. Mendingan deui. Murtad jeung kafir beda. Lamun kafir mah encan pernah masuk kana agama Islam. Lamun kafir mah nya, nah lamun jamaah kafir lain agama Islam kari-kari masuk kana agama Islam. Tah eta mah lain murtad. Nah, kumaha lamun teu mah sudah geus balik. Nah, geus umur 30 tahun, dikodoan ulah salatna teu kudu dikodoan. Langsung we naon? Abus, pas syahadat, maka pas harita wajib ngalaksanakeun salat. Anapun salat anu katukang itu tuh wajib da asana oge naon? Kafir pan. Bahkan jamaah anu kitu anu abuskan agama Islam, jamaah kafir anu abuskan agama Islam itu sapertikeun ayeuna bayi anu karek lahir. Bersih tina naon? Dorakana. Itu mentak mualaf anu ngaranna mualaf itu ijabah naonna? Ijabah doana. Sabab bersih naonna? Bersih tina doraka sapertikeun jalma sapertikeun orang anu karek lahir. Genaon? Alaf. Beda jeung murtad. Murtad mah keur agama Islam kaluar tina agama Islam kan kitu ngaranna naon? Murtad. Geus kaluar tina agama Islam otomatis teu bisa ngalaksanakeun salat sabab murtad. Terus cicingna dina pamurtadan misalna 1 tahun abus teh kana agama Islam. Ketika abus kana agama Islam maka eta anu 1 tahun wajib dikodoan. Tuh, lamun jamaah nomor murtad. Lamun kafir mah teu wajib kodo. Lamun murtad mah wajib kodo. Termasuk puasana itu wajib dikodoan. Lamun teu mah ketika murtadna pernah ninggalkeun pernah ngincak kana waktu bulan Ramadan. Nah, ketika masuk kana agama Islam deui, balik deui kana Islam, maka eta puasana wajib dikodoan. Nah, kumaha taunna? Lamun 5 tahun wah berarti beuki loba. Ya, hitung salat 5 tahunan kodoan kabeanana. Jeung puasana lamun 5 tahunan berarti 5 nahunan. 5 bulanan berarti. Wajib kumaha? Wajib dikodoan. Itulah lamun murtad. Ya mata lamun anu murtad dia lebih naon? Lebih parah. Tibatan jalma kafir. Al-balighi tuluy anu wajibna itu salat di samping muslim oge kudu kumaha? Balig. Ya. Berarti anu can balig wajib teu wajib. Batasan balig lamun lalaki 15 tahun atawa geus ngimpi jima. Namun lalaki. Lamun teu ngimpi jima batasan 15 tahun. Berarti 15 tahun berarti geus naon? Geus balig. Lamun awewe batasanana nepikeun ka haid atawa 15 tahun. Jadi teu haid. Geus 15 tahun maka wajib melaksanakeun salat. Itu geus berarti lamun geus 15 tahun itu ngaranna geus balig. Ketika ayeuna jelema geus balig maka di dinya bakal aya catatan antara malaikat raqib jeung naon? Atid. Punya 2 malaikat antara malaikat kiri dan malaikat kanan itu kumaha bakal nyatetkeun. Namun teu mah geus naon? Geus balig. Al-aqilu tuluy nu kumaha? Anu
akal, baligna anu berakal. Matak aya bahasa mukallaf. Mukallaf itu syaratna dua. Hiji geus balig, dua geus berakal, itu ngaranna mukallaf. Mukallaf teh anu kataklif, anu kakeunaan ku hukum pangeran. Nah, lamun di dieu anu kakeunaan ku wajib salat fardu itu ngaranna kataklif. Jadi kakeunaan ku wajib ieu salat fardu lamun geus mukallaf. Anapun can mukallaf gambaran ayeuna balig mah geus tapi henteu berakal. Henteu berakal teh misalna teh gelo. Balig mah geus tapi gelo teh eling. Tabakah henteu aya kewajiban salat. Jadi kana gelo mah teu wajib naon? Teu wajib salat. Teu kudu salat tahor dan naon? Gelo. Matak lamun aya ngomong salat naon berarti? Gelo we sok gitu. Moal kataklif kana ngalaksanakeun naon? Salat. Naon mah nu gelo mah termasuk puasa oge teu naon? Teu kataklif. Nu gelo meunang buka teu puasa meunang, asa naon? Asa gelo gitu. Berarti lamun anu teu puasa mah samartabat jeung naon? Anu gelo. Teu salat berarti nu gelo berarti. Akur jeung nu gelo, samartabat jeung nu gelo. At-tahiru minal haidi wa nifasi tuluy syaratna salat teh nyaeta kudu suci tina haid jeung suci tina nifas. Ima kerawawe nya, jadi kerawawe itu salatna kudu suci tina haid jeung nifas. Lamun aya haid jeung nifas maka teu wajib salat. Bada dukhuli waqtiha wajib salat sabada abus waktu. Sabada abus waktu maka wajib naon? Wajib salat. Ya, ketika adzan maka di dinya aya dua kewajiban. Hiji ngalaksanakeun dua ngazam. Ngazam teh nyaeta ngamaksud arek ngalaksanakeun salat atawa niat ketika naon? Adzan. Aya dua kewajiban. Nah ngalaksanakeun nah niat. Misalna ya, geus adzan lohor jam 12 adzan lohor. Allahu akbar Allahu akbar. Urang ngadenge adzan lohor. Maka aya dua kewajiban pikeun urang. Hiji ngalaksanakeun salat, dua naon? Ngajak. Muka hiji ini salat. Teu bisa ayeuna misalna teh moal ayeuna rek jam 1. Tah nu kitu ngaranna naon? Ngajam nu kitu ngaranna ketika adzan teh. Angke urang mah salatna jam 1. Tah itu ngaranna ngajam. Lamun teu ngalaksanakeun, henteu ngajam maka hukumna doraka. Jadi ketika ada di kudu naon berarti kudu ngajam, kudu aya niat aya ngalaksanakeun naon? Salat. Sabab lamun ayeuna urang di barengan ku ngajam, kari-kari urang encan waktuna can ngalaksanakeun kaburu maot, maka bakal dihampura sabab geus naon? Ngajam. Misalnya aya geus adzan lohor. Geus kitu urang teh niat ke salat rek jam 1. Meme jam 1 naon? Mawat. Tah, misalna teh maka muadoraka da geus naon? Geus ngajam. Ngalamun teh mah teu ngajam, encan ngalaksanakeun kaburu maot, ieu hukumna kumaha? Doraka. Tak wajib naon? Wajib ngajam. Dina fardu itu seperti itu. Lain salat wungku termasuk ayeuna urang munggah haji misalna, tah munggah haji anu naon? Anu kajalma anu mampu. Urang lamun anu teu mampu wajib naon? Wajib ngajam. Itu wajib ngajam teh kudu niat urang. Lamun boga duit urang erek munggah haji. Lamun boga duit itu teh kudu aya naon? Ngajam. Oh sapertikeun kitu maka hukumna doraka. Fardu mah sapertikeun kitu kudu aya naon? Kudu aya ngajam. Jadi balik ka dieu salatna kudu sabada abus naon? Abus waktu teu bisa kaluar tina waktu. Amun lohor misalna ayeuna jam 12 dipikeun ka jam 1 kilu teu meunang kaluar tina waktu anu eta. Ke bakal dicaritakeun ka Arab aya waktu-waktu anu dibates. Nya waktu lohor, kumaha waktu asar, kumaha maghrib bisa subuh itu aya waktuna masing-masing. Walikulli sholatin
Minha waktun mahdurun ke bakal aya ka hareup batasan waktu salat. Salah. Wallahu a'lam.